Aing mah budak tipe tinggi sakeun aing mah aing betang dia segala deui aing. Ayeuna naon deh kak? Paling unik kieu. Di, pan ieu mah bentukna kos kieu teh anjing. Maya, unik teh unik. Kos tali ketang ini. Coba balik ke kaing lah udah awet. Dok, masih di radio. Boleh. Tekan pal aing cetak diuk video. Atuh nok deh si anggon budak di dia sabari baturan aing ngobrol gitu kita curhat tentang percintaan. Wis palah, bosan aing ngomong tentang percintaan be. Agung pilih aing. Dia mah amun eueuh mah moal haneut awak aing. Geus ulah loba bacot, ngagawang ka pilih aing kosong ngeret. Geus lah aing moal ngomong tentang percintaan deui lah. Geus gedak ka hate aing lah. Oh geus lah ulah loba omong. Ngagawang ka pilih aing kosong ngeret. Geus mandi tuh dia siran budak caka dieu. Geus lah. Cacan dia mah tangiku maneng keneh meuli kopi dia ka ditu ya ditna ya. Wah, aing rada curiga gitu ya, Pak. Aduit dia. Mending loba kieu sih, nolna. Geus eta mah kumacek dia. Yang penting mah ngebul bedak bae rotan los ka ditu dia. Geus, tangguan deda, aya aing meuli. Geus dia ka ditu lah. Tangiku cacan jeung sia mah. Nok, kemana dia? Aing ke warung tuh, untuk beli kopi. Jeung sia dia meuli kopina? Umat Badagong. Ya udah ke umat Badagong. Teu nyaho aing mah. Eta jangkis. Naon teh jaka jangkis? Eta kos tanggal taleus. Bener sih Nok. Ngomong keseren bae. Dicolok aing make linggis semut dia tah. Bodoh lah, percaya mah. Aing beli kopi, duit loba tah. Tenang aja 10. Ay si Monok. Atuh masalah prokol mah siap aing ge. Si Mono, kamana di budak lah. Kaburu ngabudah sungut aing. Ya loba reungit ya awak yang cuman reungit bae lah. Dau. Iya. Lumayan be, kajang pajangan di lamari aing. Sugan be lamari aing aya ikutan ini mah. Enak dipandang gitu. Wah. Aduh, kaburu ngabudah ieu sungut aing ah. Aing jasa budak. Dah. Naon? Ada kunaon sisiran sorangan bae. Kostum edan bae. Tenyawan, siamat lo gawe jeung aing. Tuh aing tuh ada lagi ikutan ini. Keren ya mah, bentuknya unik. Ai si dia. Kudu bae aing malah kotang ini jadi cokot bae ku dia mah. Keren lawan tuh bentuknya tuh, waduh aing. Oh siapa mana kira jokan. Bentuk naon? Coba aing neleuheulan ieu. Paning bentukna kos kieu sih. Keren bego. Coba poing ambuan ya. Ambulan seungit aing mah. Modelan. Nepok tak sia. Dia. Ngalaga aing bae dia mah doraka sia kot. Ieu mah ngalaga mah. Atuh dia deh cek aing mah kutang ini kalau di ambulan ya balegug. Atau tuh tadi ambuan ku sia. Lah dia ulah sisireun bae. Ieu kahulu angan aing ya lah. Aing asana mah bisa sejuta turunan. Kemudian kos kieu. Aduh aing. Eta sia pepohoan. Pali asih. Kajon. Ajo yuk ngomong-ngomong ke mana dia ha? Ngopi henteu dulu ge nyulik dia tah di alat teh cilina. Boga aing keur nanggon monok. Aing lah poin tadi teh meuli kopi ka ditu kan. Kaburu ngabudah sumut aing nangonnyana. Angel. Apa perlu disamper ku aing tah si Mono ka warung ha? Bos antepun bae nya nama lah. Geus boga suku sorangan ieu. Popohan amat kudu diteangkeun ka ditu. Sip. Udah marana meureunnan. Penting kieu jempling. Parah gitu. Kira kuna parah nyusul ali kabeh dan aing dong ditinggalkeun di dieu. Ating. Woi do, kunaon ngalamun? Aing ngopi lah kaburu ngabudah ya maksud aing nah. Si dia budak. Kertas
tadi aing narangan dia. Isi dia duaan be ngopi teu. Aduh aing mah. Kunaon datang ka dieu nya. Oh iya. Prak okosnya teh kos kedapat ember. Oh nya nama tengikunya tiba-tiba datang ke dia. Iya. Kecaprak teh ya. Sia gandeng ember-ember dan aing motor gitu disebut ember-emberan. Aing tadi gen yang andara ria. Lembur jempling usah saha aing ngopi. Tah. Naga ieu nya. Aing ngopi sih ka urang. Oh, cuma orang warung nen. Oh nya tengikut teh tengikut. Pelosok. Geus geradak lah usul omong. Aing ngorok kae ngopi yeuh. Aduh, gerak kuna kok sedotan di sepan. Ih. Garing. Halo Jal, aing ngana mah. Cacahan ge geus tengiko aing mah. Jelema balosok. Jangar otak aing lah. Dia jangar. Cobain lo. Naon dia mau kos ieu. Nih, tukang cekel teh nyahuan. Jangan pal naon ieu, ha? Eta tali kutang nini. Ambelan geus sia tas. Oh, seungit ya. Lah, pirang kembang 7 rupa. Percaya mah. Dia dah. Makan eta. Eta modelan ieu. Aduh, aing. Dasar jelema balosok, daek bae. Dia mah emang nek naripo aingnya dia mah jadah doangan dari ama lah ya jadah lah aing lieur aing lah jangan otak aing aing sih anu meuli kopi ka mana da sih ka badan gitu yo teh aing geus kabudah ieu mah suut aing angel jasik tadi meuli kopi sadang meuli kopi aing dak anu meuli mata kukuk beluk kebal aing nang guani dia pan aing mah nitah meureun tadi itu meuli kopi lain aing nu berangkat tadi itu tunggulah gitu geus sadak lah geus tanggon me sabari cameluk mah ngeunaheun ieu aduh galau ya babaturan teh boga kudu kumaha ya sih aduh sedih aduh ieu tali aing ka mana nih hiji deui tapi anaheun oge sih ieu tali aing hiji ge coba aing jajal lompat lah Wih Jack malas bangetnya ditinggalkan sajam doang ge nyatain bisa Jack kurang deketan kumalas bangetna wih atuh hayu salah mana kopi lagi asih ngagetin aing bae dia pegat dia jantung aing kawalahan dia mah aing atuh dari iya aku nanjam melu kabeh di dia kopi dan ngalamun kos ieu bae toke ngalamun sialah ulah aing nangguan sia nek mau kopi pat ngabudah sungut aing nangguan sia tah kopi tah geura inum tah kopi tah ka teko ko yang dibalikeun aing kambalina mana sia atuh iya ko yang dibalikeun ka teko teu beak lah kembalian eta sia duit sakitu gedena dibeakeun kabeh emang sia mere duit ka mana bara buat tadi kembalian gitu nah pokoknya masa kitu be jal nol lagi loba mau ka hitung kos endog atuh buat sate kok gitu dibawakeun aing mah ya teh eta mah jelema kos kitu ye pengikunya nama jelemana kos ieu merenya balosok eta seru eta tah 11 12 tengiku dia mah kumaha aing krepeh bae dia mah dasarna be pas upin ipin apin ai upin ipin apin naon wah deadlock dalam film na yo eta nu di tetangga sebelah Kayak enggak selalu apa saya. Kan kopi teh hideung aing mah. Ayo kopi naon? Udah mah dioplos ya cilnya. Ai si. Eta ku aing dicampur jeung teh camberan. Mepah be dia kos ali. Atuh sia mah mungkin sekalian campur jeung oli kena lesang-lesang ke tenggorokana. Aduh, Jack, aing pohon ya mah. Ente menta aing tadi ka mekanik keukek. Oh.
si budakku ngerenaheun si kumpul-kumpul. Seandainya aing bisa hirup kembali. Aing ngek nyamperkeun lah ka budak. Ngek gabung sarina maunya. Aduh, Boy. Aita sih aing mah penasaran bae tah ali kunaon paena. Aing teh nyopan. Pan paing geus diceritakeun beureum pas urang neangan si meut teh. Dia pok kitu. Oh aing. Oh, kusialin, jeung kusianya. Atuh ku aing. Tapi aing mah nabrakna teh sengaja. Dak coba ulah ngacahkeun ali bae. Bisa datang doang aing mah. Mainna mah geus ngopi di ditu. Nah.